Alhamdulillah. Tos di antawis kauntungan lalaki awewe bisa bungah kuladang saditu manyengsol ulah tinggi omeh neng wios yang sol oke atuh kaciri pada ditiupna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di salah Rasulullah binimati iman wal Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah dina dinten ayana pribados atas nami Ketua DKM ngaturkeun rebu nuhun laksana tegaman ka masyarakat khususna bahan ka masyarakat tilu untuk ngalaksanakeun halal bihalal. Mudah-mudahan kanggo kapayuna langkung meningkat, langkung bersatu dina lingkungan nu sabiasa sa RW. Mudah-mudahan mesti ngajanten ngahiji deui. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturkeun nuhun ka warga masyarakat khususna panginten RW 03 umumna ka RW 4 panginten anu tos ngayakeun silaturahmi halal bihalal di tingkat RW panginten anu di atas nambikeun dina lingkungan RW 3 Anggoka lajenganana panginten kapayuna mudah-mudahan tadi disaupkeun ku Bapak DKM mudah-mudahan di tingkat RW panginten supados aya dina kakompakan deui aya dina istilahna sauyunan deui dina ngahiji dina sagarupina panginten sakitu anu panginten kapayuna mugia istilahna aya rojongan ti sadayana mudah-mudahan sing ngahiji deui sa RW teh aya terpisah-pisah panginten. Itu saya dukun hapunten anu kasun. Alhamdulillah.